Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Tuh, kunaon pan enak teh keur rame teh nu ieu warnana teh ieu mah warna wah saaya-aya gitu. Nah kudu dari weuh. Cuk eta mah ai hias nama alus panganten gulis camperenik. Hiburanna mun tong tengtrang. Meureun eta mah PJ dibagi 3 gitu. Padahal mah nya tuh harga mah gitu. Pan keur manawar tamah nyekcelek atunya heuh diberen bubututan. Bor segala bari komen. Kaonangan dapat triweuh. Eta mah nya aya cenah. Ceung geus kaonangan kadinya acan. Kaonangan geura. Abdi mah kuat jam sakieu geus moal kabagian daging. Tadi ge geus kurat karet. Sate ge tadi geus dilaanan deui tina opat teh jadi 2-2. Nah meunir riweuh. Jadi teu kuat urang masuk hayang komen. Tah eta teh mawa kana kapusing urang. Metak teu meunang nyarita-nyarita kasusah kanu lain hakna geus teu kudu dicarita-carita. Lamun dek curhat ka Allah. Urang mah curhat kana WA, kana SW, curhat kana status Facebook. Ya Allah, salametkeun caroge abdi aya nuju di perjalanan. Sia teh Allah maca WA da moal atuh. Memangna Allah rek ngali status urang. Tara online Allah mah deuleu. Sok gagabah ka mana karep. Ngadoa mana sajadah. Urang mah sagala carita-carita. Atawa teu kitu ngariung jelema teh. Hei, lamun urang nyaritakeun kasusah ka papada, tibatan dibere solusi. Ieu jelema mah hayang paungul-ungul boro-boro harta kasusah ge sok silih timpah. Datang urang keluar imah. Ceu, abdi mah bingung. Budak garering salaki teu gawe. Gawe eueuh nu nitah da geus teu init-init sababaraha poe. Da lain dibere solusi ceuk nu hiji teh kana ditimpah. Cana naon atuh kitu mah. Leuheung keneh teu gawe ge aya di imah mah. Salaki urang mah geus teu balik-balik 2 minggu. Eta ceuk nu saurang datang deui lain mere solusi ngabeberah kalah nimpah. Can aya naon kabingung kitu mah moal air leuwih ti ieu kaprihatin hirup mah. Eta kuat pabanga-banga bayangkeun opatan jelema nyaritakeun kabingungna mulak dirinya kabingung hungkul. Anu tadina urang ini ti imah mawa kabingungan hiji ngariung jelema tiluan ngomongkeun deui kabingung jadi 3. Breh ku urang dari pikiran itu jeung mata keueuh deui kuncina syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta dibere rezeki nu pangungul-ungulna kasehatan. Dek naon loba harta banda kitu sehat. Sehat heula. Nu penting sehat. Syukuri. Salah satu tanda syukurna gunakeun eta kasehatan dina jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji meungpeung sehat, usaha meungpeung sehat. Cing getol usaha meungpeung sehat. Cing daek ibadah meungpeung cing sehat. Meungpang-meungpeung. Mata titip kalani cing syukur nikmat ka Allah. Kade teu meunang ngabanding-bandingkeun rumah tangga urang jeung rumah tangga batur. Da capek. Kanikmatan batur dibandingkan jeung kanikmatan urang nu pada akhirna urang poho kana kanikmatan sorangan tah nu kitu jelema kufur nikmat teh. Sedangkan rumus cek Allah la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kieu konsepna ye syukur teh. Lamun anjeun syukur ku Allah ditamahan. Lamun anjeun kufur tah kudu nama tambah mah jeung kurang. Leres. Papasanganna teh. Lamun ditambah jeung dikur tapi bab syukur mah teu kitu. La ing sakartum lamun anjeun syukur la azidannakum wala ing kafartum tapi lamun kufur ngaleungitkeun inna azabi lasyadid lain dikurangan tapi disiksa. Bab kanikmatan teh. Lamun disyukuran ditamahan tapi lamun kufur lain dikurangan ternyata tapi disiksa. Mungkin wae bab harta teh lamun syukur mah ditamahan tapi lamun kufur bisa jadi harta nama teu dikurangan tapi disiksa manehna teu bisa menikmati karena eta harta bisa jadi. Loba jelema kabeuli daging domba tapi teu mampu nuang daging domba.
mencit kemari kurban bibikeun cek ti masjid teh bade nyanak atuh sapingping mah pangen naon abdi mah kolesterol nuang nu asin kolesterol nuang nu amis gula darah naik nuang nu hasem asam lambung nuang nu pahit lumpat ka namah atuh rek ngakanaon di alam dunya. Urang datang ke dokter periksa check up kesehatan dokter apa keluhannya bapak abdi hayang panjang umur dokter bapak kalau mau panjang umur kurangan merokok oke. Kurangan nu asin-asin, kurangan nu asin-asin, kurangan nu amis-amis, kurangan nu amis-amis, kurangan nu hasem-hasem, dikurangan nu hasem-hasem. Terus aing dek ngakanan kurupuk ngal waktu. Umur panjang, pejit ponok. Dek naon. Jadi bersyukur mah ditamahan tapi lamun kupur lain dikurangan tapi disiksa teu bisa menikmati karena eta kanikmatan karena eta harta teu dinikmati bisa jadi eta tetep loba jumlahna mah tetep loba hasilna mah tapi teu kanikmatan naon we rupa-rupa Allah mah wenang nyokot matak daripada dicokot ti pihelaan ku Allah mending urang hideng mikeun ngaluarkeun boh sodakohna boh zakatna bagian tina syukur urang kesehatan dipiara piara awak teh piara aya usikna atuh urang maka kebon unggal waktu niatkeun bari olahraga atuh ngala teh matak make gerakan nu alus atuh neukteukna ge set hitung-hitung senam make kuda-kuda nu alus nanyakeun ka Edi kumaha gerakan kuda-kuda nu hade moal loba nyeri cangkeng dibawa ngala 7 lapak oge geunah we awak teh hampang niatkeun aduh sugan beak we 2 garit teh pake hut head urang hitung-hitung senam we atuh arek naon daripada ngahaja senam kukumpulan di mana senam ayo hayang naon senam awewe teu bersyukur geus dibere montok ku Allah hayang begang hayang langsing Pak Ustad geder senam arek langsing kumaha beres senam ngaliwet bebarengan simbalin beres senam ngariungakan baso senam saminggu 2 kali ayo we ganti-ganti baju senam balik senam ngariung jajan ngariung ngaliwet 3 bulan ladang senam lain-lain anu begang salaki nu begang mikiran biaya ke senam jeung ngaliwet can baju pae beungeut lah tong diriweuhan senam segala rupa urang mah sararehat atuh jararago urang mah bersyukur ekeun bae yeuh kamari apal naon sababna Ria Ricis cerai begang ditangkep ngoleang dicereikeun padahal rupa geulis penghasilan gede ratusan juta so ngolong-ngolong kasalakina ditransfer 500 juta hari itu rek ka abdi mau nggak usah cek aing teh lamun eta mah boro-boro 500 aing 50 ge bae ngan nah make cerai jeung sirian Ricis karena saya begang wah atuh majikan aing gendut di imah atuh sarua urang ge mung anu begang mah ditolak teh mun hari tarada montok mah saeutik dipertimbangkeun bae dibere 25 ge urang mah mentak bersyukur kan bae atuh nu begang tong make kudu riweuhan geus dibere awakna jiga kitu keun bae dari makeun itu nak naon atuh urang mah atlet renang lain mun atlet renang ulah genut sakali ngojay cai balong saat atuh ngagejebur kudu riweuh urang mah sok nikmati hirup teh nikmati bersyukur aya bahagia poena cing nikmat cing bersyukur supaya bahagia wah urang mah geus tong loba pikiran tong loba riweuh komo haliah dunya mah geus saliwat langkung tong pati dipikiran teuing nu penting sehat gawe ngeureueuh rezeki sanajan leutik mirilik salaki ngarasikoan bari bager geus waktuna dangdan cing alus waktuna kaonangan aya bajidoran boga duit nyawer jogedan geus teu kudu riweuh pek we menang joget ku ieu mah dimenangkeun nu teu menang ngaplak joget bari teu mayar saya teh naon atuh karuhun lain hayo minta lagu mayar sok nikmati hirup teh ulah nguluwut we di mah waktuna ngaji saminggu sakali leureuhkeun pikiran teh tina urusan haliah dunya datang ka madrasah ngiluan pangajian ngajedog we teh kudu bisa tong loba alasan pira kali diuk da ustad nu mikirna mah keun bae
Dek teu didengekeun bae. Urang mah nu penting menang ganjaran diuk dina majelis moal ditakon jaga ku malaikat. Naon pelajaranna minggu ayeuna Ustad? Mah kitu we anger. Matak boro-boro pangaosan kieu anu kitu ge nurutin. Kitu we jawabanna teh. Nu kitu we biasa. Enggeus teu kudu riweuh, urang mah teu pikiran. Maruk di pikiran gitu ku kami, naon nu napal poe ayeuna pelajaran? Perlu teuing rek narapal henteu ge. Aing mah dititah kuno hajat balik dibayar geus sareti ibra beres. Bari saheung teu kajeun nah. Pek bae. Mah hiburan ger we musik ger tong riweuh bawa ku aing mana naon. Pageto mah geus teu payu ieu judul ieu Singa Depok ku aing di bakana panggung. Nyieun kreasi deui mah naon. Sugan bosen nyuting padadan. Lagoan ke Singa Depok pangawasan kerjasama sugan naon ge mah kreatif atuh hirup mah. Itu cenah doraka moal mah doraka. Maka jeung doraka nanti kagabah teuing. Dina dorakana ge dewek mah moal baru udah ke meureunna itu. Teu kudu riweuh. Aing mah nabeuh teu bisa nyorak komo. Dek doraka ge maranehna antep we nah riweuh teuing. Nikmati. Pokona mah bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat geus pokona mah. Tong ngabandingkeun. Aduh si anu kade lani bakal datang gogoda rumah tangga teh di antara engke ningali mantan anu lebih sukses tinimbang salaki urang. Ningali mantan anu lebih sukses tinimbang pamajikan urang kade. Da keur jeung urang mah eta si Neng eta kuat hideung baheula teh. Panggih deui ka marina pakna onangan. Beungeutna kuat gulawing mencrang kitu. Body eta kuat aduh rebab Mang Ubay mah lewat atuh. Ai pamajikan aing jika ponang kitu. Aya tarus ras kitu mah ce. Da jelema atuh. Gogoda eta teh. Baheula mah urang mun apel kudu barang gubug wae da sangsara. Ayeuna urang turun tina motor butut maehna tina Pajero anjir. Sama siapa kesini? Buat kitu teh melongna teh ka urang teh. Astagfirullah, ngusap dada. Dibayangkeun ku urang. Eta ieu gamaran fata morgana. Belum tentu kawin jeung urang mah juga kitu. Lolobana jelema teh sadar matak terjadi perceraian perselingkuhan teh gara-gara kitu ngabayangkeun kos kitu. Si anu dibayang mun kawin jeung aing geunah. Matak syukuri naon nu aya na kahirupan urang. Sabab kieu lawang rezeki rumah tangga teh kabagi-bagi. Hiji aya nu datang ti arah salakina. Salakin usaha pamajikan cicing aya nu kitu. Teu meunang dibanding-banding. Kadua aya nu datang ti arah pamajikanana. Pamajikanna ti hotat isuk-isuk ka kebon sore dagang peuting masih kene ngaladangan itu jeung salakina uduh deh. Nguseup eta. Momotoran. Aya nu kitu ti arah pamajikanana. Sabalikna aya nu ti arah duanana. Manehna usaha teh kudu digotong wae kuduaan. Aing mah yang jadi ibu rumah tangga juga batur narimaan duit ti salaki sabulan sakali saminggu sakali. Hayang cicing di imah lain kudu gawe we duaan. Aya nu kudu kuduaan digotongna. Matak teu meunang. Sabelah mun dibandingkeun ke wah coplok ucutan. Gitu. Jadi syukur nikmat naon anu aya dina diri urang sangkan jadi nilai kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah. Ya. Kita bersolawat.